kami memohon kepada Muhammad agar engkau bisa menyelesaikan konflik antara Yahudi Bani Quraisyah dengan mukminin pimpinan Muhammad. Dengan demikian coba supaya pengembargoan ini dicabut agar perekonomian lancar kembali. Mohon supaya konflik tersebut bisa diselesaikan. Cik Abi Lubana ieu mah gampang permasalahan. Nu paling istimewa Abi Lubana begitu nyana berangkat membawa misi penyelesaian. Datang ke Yahudi Bani Quraisyah. Begitu nyana datang dihormat. Lalaki-lalaki Yahudi kabeh narangtung menghormat ka Abi Lubana. Inilah pimpinan yang bisa menyelesaikan konflik. Kita angkat topi kepada Abi Lubana. Encan geus dihormat. Awewe di Jakabe sungkem. Kemudian barudak laletik careri. Mohon ke Abi Lubana supaya embargo dicabut. Dirinya ke Abi Lubana mikir. Cek Abi Lubana lamun ieu dilanjut permasalahan. Sedengkeun harta aing loba di ditu. Sedengkeun turunan aing teh aya di ditu. Anak aing lain anak aing bae meureun anak uwa aing, anak mamang aing, anak adi aing. Tetangga aing, wah ieu lamun peperangan bae. Terutama kebon-kebon aing yang perusahaan aing bisa hancur. Wah, cek Abi Lubana, demi mengutuhkan harta aing, demi mengutuhkan keluarga aing, demi mengutuhkan anak aing, maka Abi Lubana anu sakitu hebatna utusan Kangjeng Nabi mengkol hatena untuk mengkhianati mukminin. Politik seperti itu, politik mah seperti itu. Berangkat di imah mulus di tengah jalan mengkol. Keur awal-awal dek jadi DPR niatna mulus. Barang geus diuk di kursi embol-embolan mengkol. Masyarakat mengharapkan ieu mah jalurahna ge ustaz. Insyaallah karim. Diharapkan untuk melaksanakan roda perpolitikan di desa tersebut seadil-adilnya dengan niatan anu mulus si ustaz nage insyaallah. Begitu terpilih luh keustadanana mulai sapoe leungit, masyaallah. Setelah dilantik hanya beberapa hari keustadanana kadituna bebajingan. Eta sakelas lurah. Komo kelas bupati. Emang bupati aya anu lain bajingan eueuh. Bajingan. Lamun make kacamata Al-Qur'an. Lamun make kacamata bajingan mah tuh nya ge boh KM bajingan. Hesek wari urang. Tah, iyalah. Ieu sagede Abi Lubana bae. Diutus ku Kangjeng Nabi untuk penyelesaian konflik, penyelesaian anak di jalan belok katena mengkhianati mukminin. Sebab naon? Pan di ditu teh aya harta aing ambalaya. Mun terjadi peperangan cilaka. Di ditu teh kapan aya keluarga aing. Mun terjadi peperangan cilaka. Di ditu teh kapan aya anak-anak aing, incu-incu aing. Mengkol Ki Abi Lubana. Masyaallah. Dengan penghormatan anu pohara,
permohonan anu pohara, maka terjadilah pertimbangan anu belok menjadi nu tatadina ngerasa amanah kuari jadi khianat. Ditanya Ki Abi Lubanah, ya Aba Lubanah ataron nansila ala hukmi Muhammadin, bagaimana menurut pendapat kamu wahai Abi Lubanah, andai kata kami sekalian tunduk terhadap hukum Muhammad, lamun kami kabehan tunduk ke hukum Muhammad, beat ieu terjadi da kumaha ieu coba dipengkolkeun ku Abi Lubanah. Anu samistina mah lamun aranjeun kabeh tunduk ka utusan ka aturan-aturan Muhammad, ka hukum-hukum Muhammad, selesai permasalahan. Geus eueuh naon konflik bisa selesai sebab manut ke aturan Muhammad. Tetapi cek Abi Lubanah lamun maneh kuari nentang ka Muhammad perang, lamun maneh kuari beat nurut ke aturan Muhammad dipenci. Eueuh pejasayan kabeh. Cek Abi Lubanah, maneh beat ka Muhammad, yo. Isarahnya tah. Fa asyara ilaihim annahu adhibut ta. Penci. Kunaon eta Ki Abu Lubanah bisa kos kitu? Sebab li anna iyalahu wa malahu fihi, keluarga jeung hartana aya di kelompok Yahudi. Sangat mencintai harta jeung keluarga, demi untuk kelanjutan harta jeung keluarga, makanya belok nu tadina berat ka mukminin kuari berat ka Yahudi. Na'udzubillah min dalik seperti kos gitu. Konflik politik teh kos kitu bae. Teureun-eureun terus bae di negara kitu bae kuari ge terus bae kuari leuwih dahsyat. Maka kulantaran hianatna Abi Lubanah, Ki Abi Lubanah kembali ke mukminin, embung menghadap Kangjeng Nabi. Dianggap bakal bisa menyelesaikan, ternyata tambah konflik. Sebab pengkhianatan terhadap Allah jeung Rasulna, terhadap amanat-amanat. Turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul. Wahai ering-ering jelema anu arariman, para mukminin mukminat sing hadela takhunullah, ulah rek harianat maraneh kabeh ka Allah, war rasul jeung ulah hianat aranjeun kabeh ka Kangjeng Rasulullah, wala takhunu ulah hianat aranjeun kabeh amanatikum ka amanat maraneh kabeh sing hade. Hiji dilarang mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah berarti tengah laksanakan perintah-perintah fardu Allah. Khianat terhadap Allah. Hayang nyahok jelema anu mengkhianati Allah ketika jelema anu teu salat eta pengkhianat Allah. Di imah urang lamun aya nu teu salat, ieu ngakhianat Allah. Teu puasa pengkhianat Allah. Tengah zakat pengkhianat Allah. Geus disob teu haji pengkhianat Allah. Loba kene di Indonesia pengkhianat Allah. Nomor kedua pengkhianat Rasulullah, teu nuturkeun sunnah-sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianat Rasulullah. Nomor katilu ngahianati amanah-amanah Allah. Baik di segi agama maupun di luar agama. Agama Islam, ketika ieu agama nu kudu diutuhkeun, kemudian agama dicaci maki, kemudian agama dilecehkeun, kemudian agama ieu
diapi lainkeun ieu tanggung jawab urang sebab mun urang henteu peduli berarti urang pengkhianat agama. Amanat sih. Selain agama diri urang. Urang dibagi bere mata ieu amanat. Aing mere mata ka sia, jang neuleuan Al-Qur'an, jang neuleuan hadis, jang neuleuan kitab-kitab Allah digunakeun naon ku sia mata sia. Cukup jang colokeun malaikat di akhirat ketika neuleuh TV. Kocek. Hayu sia. Komo eta mah aki-aki geus kieu mah. Nggak sama geus disiapkeun ku ari timah. Balik ke konstitusi. Dengan demikian, tunggu. Kita adu kekuatan. Pilih kembali ke salah negara. Sebab di urang negarana negara demokrasi. Ya kembalilah ke masyarakat. Dengan demikian, kita uji coba kekuatan. Cuman masih kena ditang tayungan ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Ahok kao. Selesai permasalahan. Padahal ningali demo nu sakitu gedena mestina kan yana datang ka istana teh kudu dipanggil deui. Ja aya penasehat kan di negara teh. Wiranto penasehatna Ki Hasyim Muzadi, penasehatna dan lain-lain sebagainya. Atuh batak naon? Teh panggil. Ngomong duaan. Sang pendemo dengan presiden. Tontonkan ku urang kabeh. Tanya, naon alasan-alasanana? Kan ngeunaheun mestina kitu. Tetapi geus kuari kembali ke konstitusi masalah geus. Alhamdulillah tinggal kuari permasalahanana ieu adalah konflik. Konflik naon nu keur dipermasalahkeun di Indonesia mestina kan dipanggil. Konflik kan macam-macam di Indonesia teh. Konflik politik, konflik perekonomian, konflik terhadap ghanimah. Diatur ku Kangjeng Nabi, pengaturan Kangjeng Nabi ulah dihianati. Amanat ulah dihianati. Eta terhadap ghanimah. Kuari urang ye, awas. Ieu kaparduan teh amanat Allah. Nu nyampaikeunana Kangjeng Nabi, nu utar aturna Kangjeng Nabi ulah ngahianati Allah jeung Kangjeng Rasulullah. Kemudian ieu kabeh adalah merupakan amanat. Kade ulah dihianati. Kekayaan amanat Allah sing hade ulah mengkhianati kekayaan. Jabatan amanat Allah awas ulah mengkhianati jabatan. Awas kade pangkat amanat Allah ulah dihianati pangkat. Sehat amanat Allah ulah mengkhianati sehat. Ilmu urang diberi ilmu ku Gusti Allah ulah mengkhianati amanat Allah. Maneh diberi ilmu naon? Diberi ilmu politik kade. Sing hade sia diberi ilmu politik teh ulah dipake hianat. Paeh menghianati politik nu dibikeun ku Gusti Allah cukup jang hojai di neraka jahanam. Urang diberi ilmu agama ku Gusti Allah, ngarti kana tafsir, ngarti kana hadis, ngarti kana fikih, ngarti kana tauhid. Awas amanat ti Gusti Allah ulah dihianati amanat. Kiai aing ngahianati ilmu kumaha? Dijual. Dijual teh ka arti cenah kiai dijual teh. Maneh jadi kiai Golkar engke kadituna menjual ilmu maneh untuk mendukung Golkar lain ka Allah eta geus menjual amanat Allah. Kiai Golkar bakal dikerahkan. Diancub-ancubkeun sebab nyana geus mengkhianati agama. Goblok ka kiai Golkar. Lain cak aing cak Allah. Emang nyampaikeun doa. Ih cenah teu mah kiai nyampaikeun aing balik balik sia. Oh tadi tuh. Awas udang isin sia. Aduh. Eta wala takhulu amanatikum. Ji ulah gahianati amanah hanya untuk partai, lain ke Allah, hanya untuk organisasi, lain ke Allah. Umatak baheula mah bau NU teh luar biasa dengan atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masyaallah murikak bulu urang. Tapi kuari NU dek dikamanakeun dijualna sebagian tapi
hianatnya. Itu cenah model penceramah. Wah, itu teh sarua. Aduh. Pengkhianat. Kiai-kiai anu osok ngajual ceramahna pengkhianat, deulekeun tungtungna. Lain ngagungkeun Allah. Waduh cenah kalau mah teu butuhkeun amplop mah nu penting mah jero. Hianat. Hianat. Pancena kadinya nunjukna kabeneran. Hianat Gusti Allah nu agung. Ulah jadi pengkhianat urang. Masyaallah. Geus bubuh atuh tah nu boga jabatan mah jangan hianati. Dilantik nama Quran dikieukeun. Demi Allah, kami nyandang kitukeun haba Quran. Masya Allah. Kadeuleu ku kabehan Quran dikieukeun sanu nita meureun. Hianat horenganan. Ieu lamun di negara urang DPR teh hianat, maju. Mantep. Lamun pemerintahna teh hianat, siada. Jalan diampar ku emas. Kuari dipicung ka dieu Mas Tono malulu. Ngaguling gedeung-gedeung Mas Tono, gedeung-gedeung Mas Eko. Akibat naon ya? Hianat. Mun teu hianat bawa kumaha lagi. Iya tata hianat terus. Jadi kuari mah kabehan ieu pengkhianat urang. Kabehan atuh kuari mah pengkhianat. Geus puguh kiaina ge jangan jualan ceramah hianat. Ke ditanya ke di akhirat. Geus puguh anu di kelompok mah demi kelompokna hianat, lain demi Allah. Hianat berarti. Geus puguh pemerintahna hanya untuk kantongna bae hianat. Nah melalui ayat ieu coba urang supaya terbuka hati urang, lain deuk ngagogoreng kiai, lain deuk ngagogoreng masalah kitu pemerintah, tapi supaya terbuka urang supaya ulah aya di jero ayat ieu. Hindari coba pengkhianatan. Sebab ieu ayat teh khusus nama jang kabilubadah, umum nama jang seluruh masyarakat, seluruh manusia datang ka yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu, he jelema nu ariman nu aya di Cikupa. Aya Cikupa aya tadi. Eta. La tahunullah war rasul. He mukminin mukminat Cikupa, ulah osok ngahianati Allah. Kuti sarolat urang Cikupa tarolol. Tenurut ke aturan Kangjeng Rasulullah garoblog. Wala taqulu amanatikum, ulah hianat ka amanat maraneh kabeh nu geus ditemblekeun ku Gusti Allah ka maneh sing hade ieu amanat khusus Cikupa. Bacakeun deui ku urang di Bojong. Ya ayyuhalladzina amanu, urang Bojong. Aya di dieu Bojong. Sing hade sia nyeureun sendalna ulah ngamana ulah hianat. Aya Bojong. Kunaon di Quran aya Bojong. Masya Allah. Urang sepatan nu mantak kami embung ge hinum di sepatan hanyir. Ya ayyuhalladzina amanu. Tah barang jual we pasar kemis. Hei mukminin pasar kemis, maneh mah geus kanyahoan tilok hianat. Demo kabeh. Ieu sih adalah takhunullah, ulah mengkhianati Allah. Perintah-perintahna, tugas-tugas secara faraid, fardu-farduna laksanakeun. Sing hade diri urang bisa jadi pengkhianat Allah ketika datang waktu salat, mun teu salat mengkhianati Allah. Lamun geus mengkhianati Allah atuh babarieun Allah mah goblok sia dihirupan ku aing, disehatan ku aing.
Ibere tanaga ku aing ngahianati ka aing. Ayo sia. Geus ditungguan ku aing sia. Ayo. Isukna teh salat teh, isukna teh salat teh. Nah. Naiknya motor teh. Bro. Masya Allah ngubrus. Ka empang batur. Itu buku teu karupan ngubrus. Bahasa anu disalahkeun coba ayo. Tabrakan onam aya silih salahkeun aya ngubrus. Motor hancur nyanana bengep. Aya nyalahkeun saha coba ayo. Paling ge goblok ge sanu nyen empang. Sak nu boga lae tol sia. Kunaon nyalahkeun empang aing. Coba cara mun empang maing moal ngubrus hei goblok sia. Lain ragap diri nyalahkeun empang. Nah, la takhunullah kade-kade ulah mengkhianati Allah. Nah, jang urang ieu jang nu ngararaji bae aja nu teu ngaji mah geus kudu dibejaan lah. Geus kudu ieu mah jang urang bae geus jang urang. Geus jang urang bae awak sing ade ulah mengkhianati Allah geus. Sing ade. War Rasul sebab Kanjeng Rasul anu utar atur. Allah ngainstruksikeun salat waktu-waktuna jeung cara-carana kan teu nyaho urang diatur lagu Kanjeng Rasul ngaranna sunnatur Rasul. Diatur ku Kanjeng Rasul sallu kama raaitumuni usolli. Salat maraneh kabeh sakumaha maneh neuleuh ka kaula salat. Ayo zuhur 4 rakaat kadeuleuh kan ku maneh, asar 4 rakaat kadeuleuh kan ku maneh, magrib 3 rakaat kadeuleuh kan ku maneh, isya 4 rakaat kadeuleuh kan maneh, subuh 2 rakaat kan kadeuleuh. Sallu kama raaitumuni usolli. Ai Kanjeng ti mana? Pan datang malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, "Hei Muhammad, maneh geus diinstruksikeun salat?" Nyaho henteu soal zuhur. Henteu, ya. Kanjeng malaikat Jibril ngalaksanakeun nyontoan salat zuhur ketika fanon poe manceran lewat seut. Allahu akbar. Malaikat Jibril datang deui waktu asar ketika panon poe kalangkangna geus sarua leuwih setik. Contohan ku malaikat Jibril. Allahu akbar. Maghrib ketika panon poe disurup, malaikat Jibril datang deui. Maghrib, Allahu akbar. Isya ketika itu nu beureumna geus eueuh timbul koneng las putih. Allahu akbar. Subuh selanjutnya nakos gitulah. Sallu kama raaitumuni usolli. Geus atuh ulah mengkhianati Kanjeng Rasul, urang sakali teu salat mengkhianati Allah jeung Kanjeng Rasul. Sekaligus mengkhianati amanat di Gusti Allah. Nah, iyalah soal agama sing ada. Maut salaki cepat paroid, ieu amanat. Salaki maut berarti ninggalkeun pamajikan jeung anak, pamajikan aya anak berarti sumun. Anak aya sabaraha berarti ge lil zakari mithlu hadzal unsarain. Hayo sok geura. Ieu tuh hese-hese. Oh, amanat teh. Maut salaki, ieu pamajikan aya anak ngan anakna kitu. Awewe kabeh berarti pamajikan aya anak sumun tinggal anak. Nah, anakna aya 2 awewe berarti sulsen. Aya asobahan. Urang milu ka dinya deui asobah. Anu maroidna. Bener henteu sih teh. Euy maroidna tilok dibere. Ieu tungtuna mah. Ditanyampaikeun amanat nyana ge teu adil, goblok teh kiai. Indahan hayang jadi asobah tolol. Asobahna oke cek. Sing hade amanat asupkeun ka jero hate urang, masyaallah moal kebal urang hirup di alam dunia. Duh Gusti, ya amanat teh Gusti. Urang sehat amanat, urang pinter amanat, urang jagjag amanat, urang boga harta amanat, urang boga jabatan amanat, urang boga tahta amanat, ya Allah. Urang boga pamajikan amanat, urang boga anak amanat. Hati-hati. Ulah mengkhianati amanat. Jadi percaya ku urang ku Gusti Allah ka urang nu tembleuhkeun ka urang eta adalah merupakan amanat. Nah, perhatikeun moal kebal. Dulur urang nu geus tari heula ka ditu, amanatna bener apa henteu? Bapak urang geus mau itu nyandang amanatna bener apa henteu? Perbandingkeun. Mun teu bener cilaka. Enggal urang kuari, awak sing hade sia, moal kebal deui, jamongan geus batuk bae teh sia. Nu batuk ge kadang panjang umur, kadang nu teu batuk-batuk. Nu teh mah loba aja geus kitu, batuk bae dia, panjang umur, nu teu batuk, cek.
Ya Allah ya. Wa antum ta'lamun. Bari aranjeun teh kapan nyaraho tentang jore, tentang bagus. Kajorean anu jore, kabagusan anu bagus. Maneh teh kapan geus nyaho tentang kabagusan jeung kagorengan. Geus atuh kuari mah maneh dibere nyahona bagus jeung jore-jore jeung bagus. Bagusna nu bagus, jorena nu jore, eta adalah merupakan amanat kade. Wala takhunu amanat. Maneh teh kapan geus nyaho dina perekonomian teh lamun memang aya hiji benda, hiji barang dua hargana, beda hargana, berarti eta teh nu kos kitu ngaranna riba. Maneh geus nyaho riba teh bakalna jadi seuneun neraka. Eta tak kanyaho maneh sing hade teh sing hade. Amanat sia haji goblok. Tolol sia nyaho ongkoh teu dipake ongkoh. Nah, jang ka neraka jahanam cukup ku ngridit. La takhunu amanati. Aduh cenah kiai mangkane eta nu sok dipake ngaji teh ka kiai. Motor kula eta aduh kreditan kiai. Itu sia teh kunaon tolol. Kula lamun teu ngredit teu bisa ulang ngaji sia. Ulang ngaji geus engke boga motor nu bener karek ngaji. Geus kuari mah beulem da motor. Heuy. Aduh. Iya suka numpakan motor jadi doraka. Amanat aing mah ngabejaan wae teh mah. Wah teh sia dutul ngalaksanakeun mah. Wala takhunu amanatikum. Sing hade ieu geus bukuh mata urang geus bukuh celi urang. Engke bakal disidang amanat Allah mata, amanat Allah celi, amanat Allah irung, amanat Allah lisan, amanat Allah dan lain sebagainya. Sebab perekonomian anak aing kurang kumaha ngatur ja aing ge nyampaikeun amanat-amanat aing teh melalui kiai takribna, kemudian rianna jeung sajabana fatul muina. Kok sia teu ngajeding sih? Ngajeding tah. Sia. Ye cenah kula mah nuturkeun kiai. Kiai saha? Kiaina ge boga showroom. Mana kiaina? Itu cenah panggil ka dieu. Emang aing keur ngarep-ngarep cek malaikat kiai nu kos kitu tah. Nek jadikeun imam neraka ku aing sia. Wala taqulu amanatikum ya Allah ya Rabb. Di akhir zaman urang Gusti Allah ngeri ayeuna. Ngeri urang ieu ku ayat ieu abilubana ieu aslina mah abilubana mengkhianati. Karena cinta harta, cinta anak, cinta keluarga, terjadilah pengkhianatan terhadap Allah. Terjadilah pengkhianatan terhadap Rasulullah. Terjadilah pengkhianat terhadap amanat-amanat anu disandangkeun ka manehna.